Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat Sayyidina Ali jeung kaum Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kaula teh kotana ilmu jeung ari Ali nyaeta pantona. Saenggeus kadengean ku kaum Khawarij marehanana hasud ka Sayyidina Ali. 10 urang terkemuka nak bade rek ngasongkeun hiji masalah atau pertanyaan ka Sayyidina Ali. Anu mawana teh masing-masing. Lamun jawaban sedina tepat tapi beda-beda. Nya bener pinter anjeunna teh lamun sakumaha dauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gancangna nu saurang datang ka Sayyidina Ali, pok nyarita, hei Ali, naha ilmu anu leuwih utama teh atawa harta? Eta Sayyidina Ali ngajawab, ilmu leuwih utama tibatan harta. Mana tandana? Tandana ari ilmu mawarisan ti anbiya para nabi kabeh. Ai harta mah warisan si Qarun, si Sadad jeung si Fir'aun jeung nu sejena para raja. Anu nanya balik mawa jawaban. Datang nu kadua nanyana kitu tapi kanu ka 10. Nah eta oge kitu keneh. Jawaban anu kadua, ilmu leuwih utama tibatan harta. Mana tandana? Tandana ilmu mah ngajaga ka anjeun, ari harta mah sabalikna. Urang kudu ngajaga ka manehna. Jawaban kanu katilu jeung saterusna, ilmu leuwih utama tibatan harta. Tandana ari nu boga harta mah loba musuhna, ari nu boga ilmu mah loba sobatna. Ari harta mah lamun dipake sok ngurangan, ari ilmu mah lamun dipake teh sok nambahan. Dalaras geuning buktosna realitana. Ari ilmu mah lamun dibikeun teh yeuh kanu bogana moal mantak ngurangan aka manfaat. Seperti contoh kita bisa baca bismillah, dibikeun kanu teu tiasaeun, diamalkeun kudu tiasaeun, dipake ibadah, dipake salat bakal nambahan. Guruna gaduh 100 murid, nu 100 jaradi bogaan 1000 murid, nu 1000 bogaan 2000 murid, luar biasa. Teu tiasa kaitung sabaraha Fatihah nalika ayeuna pupus guruna ngiriman teras-terasan atau Fatihahna. Eta teu aya rugina geuning ari gaduh ilmu. Mantap lamun gaduh putra putri nu masih acil, masih bocil, mangga lebetkeun kana pangaosan, didik ku ajaran agama, utamakeun ilmu agama tinimbang ayeuna formalna. Antara 100% agama 70%, formalnya 30%, gitu carana. Nah, diteraskeun deui. Jadi harta mah lamun dipake sok ngurangan, ari ilmu mah nyata sok tambahan. Kitu oge lamun dibikeun. Nu boga mah sok disebut koret gitu, celaan. Ari nu boga ilmu mah sok disebut mulia jeung terhormat.
Ari harta sok dijaga tina bangsat, ari ilmu mah tara dijaga malahan ngajaga. Nu boga bakal dihisab di yaumil qiyamah, nu boga ilmu mah bakal nyafaatan. Harta mah nungtutan ruksak upama diteundeun lila, ari ilmu mah tara ruksak tara buruk. Harta matak tas ati, ilmu mah bakal nyaangan ati. Jalma nu boga harta sok ngaku boga sifat kapangeranan seperti si Firaun. Nu boga ilmu mah sok boga rasa karumasaan jadi abdina Allah. Lamun jama-jama naranyakeun ka kaula tina soal ieu, ku kaula rek dijawab nu beda-beda. Salagi kaula hirup geus kitu mah kaum khawarij ieu menyerah kapok ka seurina hari karamaullah. Mudah-mudahan manfaatnya dari kisah yang singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.